Bismillahirrahmanirrahim. Muncul galung kapungkur mampai caritan baheula kiwari diguade diwinci hiji-hiji dipapai dirasa-rasa umur ngajadi hiji ngawujud ngajadi carita urang sangkan ingat kanu kawasa jero urang mampah di alam dunia ku ijina nu kawasa carita ku urang dibuka. Kula geus nguasai ya mustika ratu ular. Kula bakal nguasai dunia. Apan rayu ninga eta mustika tekenging dicanda ke alam manusia. Iya mustika geus jadi milik kaula. Lamun ratu hayang halangan kaula mawa ieu mustika, lawan heula kaula. Kan ratu lima kurang baik. Ya! Ya! Rai, tetela iya mah dan pilawanan kurang. Kurang hayu orang lapor ke ratu. Ayo dah. Ya. Wah. Wah. Memang murid-murid kaula dina waktu ayeuna loba peningkatanana pun ke hiji waktu bakal diberean ilmu anu leuwih luhur pikeun ayeuna dasarna geus cukup halus ya Kumaha guru? apan persiapan suluh geus eueuh jadi ayeuna wayahna bari saeutik sugan aya alaeun kelenci boh manuk geura sok ayeuna geura marangkat nya neangan Iya, Guru. yang tidak harus tuh Dimas. Sampurasun Marusi. Kampes ratu aya pikir saeun naon nurumpaheun dongkap ka ieu tempat Kanjeng Ratu Kaula nuhunkeun pitulung perkawis naon Kanjeng Ratu mustika keagungan negara aya nu nyiwat. kunaon eta bisa kitu sabab eta pusaka teh pusaka keagungan negara lambang anu kuduna dipupus di memulai kunaon bisa leungit kitu Tahan anak, jangan iya main guru orang teh. Tahan waluya. Orang kirang kenalan perbincangan Ratu ular. Ratu ular. Mari sih. Mars. Iya.
Nyaeta jenenganna Nyimas Lilitan. Nyimas Lilitan? Apa Nyimas Lilitan teh masih kapirai ratu, tapi kunaon eta tiasa berbuat kitu ratu? Panginten Nyimas Lilitan hoyong menguasai kerajaan. Gitu ya tos ratu, upami ratu percanten ka kaula dan kaula sareng murid kaula anu bakal mantuan Kanjeng Ratu. Saena Kanjeng Ratu enggal mulih deui ka kerajaan bilih kumaha onam upami lami teuing dikantun ku paduka ratu. Nyantos ari kitu hatur nuhun Rusi. Kaula pamit. Sampurasun. Sampai Waluya, berarti iya anu geus maehan guru urang. Kurang ajar. Kurang ajar. Guru, keun ku kaula duaan. Waluya, urang kira-kira bisa ngalekeun itu. Soalnya dendam guru urang. Ya. Ya. Siap! Guru, kumaha kita duaan. alhamdulillah. Terus diusir ku kaula duaan. Anki guru tadi kadongkapan ku ratu ular nyaritakeun yen pusaka keagungan nagarana nyaeta anu disebut mustika ratu ular aya nu diluar atau bukituna anjeunna ngahaja datang ka kula pikeun menta pitulung. Dahai kaula membuka ayaan saking kakulotanana geus teu pantes lamun kudu turun gunung terjun langsung ke dunia persilatan. Tah kukituna hidup Arya oge Nyai Mas Santika Kang Tuna oge bakal ngawakilan eyang dina enggoning nulungan atawa ngabantu karepet ratu ular. Kituna geus waktuna hidup duaan turun gunung ngemban tugas di eyang. Kumaha kira-kirana sanggup henteu? Sanggup, Guru. Syukur-syukur bagja kumbayangan lamun kitu hidup ieu pusaka eyang tapi omat ulah percaya ka pusaka tetep anu bakal merean pitulung ka hidup mah lintang anu di luhur ieu mah ngan saukur cutang lantaran cek tampanan ku hidup Arya Nyai dan Nyai mah tos ngagaduhan pusaka atuh kukituna eyang pamit ayeuna rek ka pertapaan deui lamun aya karepetan naon tinggal sebut
aran eyang ke eyang bakal mantuan moal cicingeun eyang oge tuku kituna eyang pamit. Nimas, ayeuna urang dipasihan tugas ku guru. Ayo urang laksanakeun. Ia mustika geus jadi milik kula. Dasar ratu ular bodoh. Pikeun ngabuktikeun ieu kasaktian mustika, kula bakal ngacacal kabeh pendekar nu aya di Tatar Sunda. Paman Senopati, ulah Aden. Kaulah kenging utusan ti Kanjeng Rama. Diparintahkeun kangge ngumbara ka hiji leuweung nu di mana hiji leuweung eta abdi bakal manggih naon anu sajatina ilmu panemu jampe pamake. Mamang Senopati, ulah Aden, kersa ngadampingi kaula keur ngumbara ka hiji leuweung eta. Tos kawajiban kula Aden kangge ngajagi Aden. Lamun kitu kula percaya ka Paman Senopati. Hayu urang bebarengan lumampah ka hiji eta leuweung. Mangga Aden. Raden. Urang tasan dugi ka hiji tempat eta tos aya hiji dodol jaker urang. Bener. Oke, Aden, mundur heula Aden. Lamun kitu ka hoyong kumaha. Sok abdi urang eta. Nyi Sanak, naon maksud Nyi Sanak ngahalangan perjalanan kula sareng Aden Nataprawira? Lamun hayang liwat ka ieu leuweung, lawan heula kula. Ulah sombong. Ayo. Ulah bakal sombong di sana. Kun ku aku Paman. Tapi kade hati-hati Aden. Siap Paman. Iya. Bener-bener nih anjeun lain sembarangan jalma nu cicing di tempat leuweung. Teu naon Raden? Oh, nanaona masih eleh ku kaula. Memang bener sakti eta hiji Banuja. Bener Raden. Ayeuna urang karek ngalangkah sababaraha kilometer di kerajaan geus aya penghalang anu kalintang berbahaya bagi urang. Tapi Aden, dirasa-rasa ku amang eta si Wanoja teh ngagaduhan pusaka. Jika pusaka Mustika Ratu Ular
anu geus kalintang kakoncarana ngagaduhan kasaktian anu teu aya bandinganana. Pama berarti mun kitu urang kudu merebut eta mustika di Wanoja tadi. Bener, Hayu urang ayeuna lanjutkeun lumampah bener. ngudag Ayo, eta mustika. ayo Aden.